Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Itu dia abah bade neraskeun wayang sencaki nu kamari begitu nya. Bade diukir ya. Ini pas di gambaran ku abah ya. Gambaran gitu. Ngawitan we diukir, ngawitan diukir. Pada lupa kuna ulah potong cara ngiritna didorong. Tuh didorong baraya bah tuh kieu carana ya diwihkeun deui didorong deui. Jadi hasilnya bulet tuh daya nu potong.
tuh terus kieu baraya tuh aya ikan tun di nyisit ya. Tuh jantanna kieu tah ieu teh kedah disisit ulah dicokelan ge apabi dicokelan mah jantanna moal rapih ge apabi disisit rapih dah ka ieu ka pian anu di Bogor kieu ngukirna pian jantan ieu nyodokeun pesona kedah didorong gitu. Kang Cecep nu di Ciamis tuh, Kang Cecep nu di Ciamis tah.
rengse sebelah tuh. Itu sepalih deui.
tuh baraya ya terus beres ya wayang sencakina ya terus brewos pikiran atau kan sedikit terus beres sadaya akan tuh acan nah itu dia mah abah terus ngarengsekeun wayang sencaki kirana parantos beres kandung sekedak-sekedik nama di tanah nama ditutup pelawe ku abah memberikan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.